Ayeuna teh orang di mata masyarakat jadi figur nu goreng. Sedangkan si Trio Bujang dibangga-banggakeun di masyarakat. Keul urang ngadengena, urang teu bisa hicing wae aya kudu aya tindakan. Bener pisan eta ti budak nepi kolot. Ngaromogeun kahadean si Trio Bujang. Salut urang ka maranehna. Nah, jadi salut maneh, Ca. Maneh yang dipecat di dieu. Ulah atuh maaf kalapasan. Saeutik emang lagi nu ngalus-ngalus maranehna. Sedangkan orang asa asing di kampung sorangan. Pedah orang urakan jeung tara bersosialisasi ke masyarakat. Naon atuh da kerja bakti ge, kadang mah kopi-kopi acan. Nah, ari maranehna mah teu ningali kos kituna, ikhlas gotong royong. Tadi ngalus-ngalus ngan Trio Bujang wae, hayang maneh naon? Maaf, kalapasan. Yang ieu kalepasan. Naon sih le sok pipilueun? Ngeselkeun atuh da. Aya awewe tuh. Herian yuk. Ayo, ya. Yuk. Arek ka mana, Neng? Bade uwi Ya dia heula we atuh Neng, amang sareng Aa. wala sieun. Kurang udah. Dung, itu si Badar ngarean awewe jigana. Wanina ka awewe. Maju. Nah jadi ka urang. Biasa di jagoan mah belakangan. Ngomong we mana ge sieun. Lain sieun, ari gelu teh nyaah kena beungeut. Ari maneh mah geus kapalang ruksak pani. Bisa wae orang-orang. Bisa wae jeler. Ayo urang samputkeun. Woi, batu kora. Dung, kunaon make ngahaok padu wae. Kaceplosan. Kumaha ieu urusanna Dung? Urang balik Ulah sok jadi pecundang jadi jelema mah. Selama urang aya di jalan bener, ulah sieun. Wani oge ieu keler borondong. Dung, nih. Ca. Kan dipecat. Maaf kalapasan. Tukang dah, keuceug maneh mah. Sabian nu ngahaok. Woi, kerupuk liat. Urang nanya sakali deui, biasa nu ngahaok. Anu urang urang mah culun. Urang nu bieu ngahaok. Ulah micen energi ngalawan cacing taneuh. Rek jadi pahlawan Urang paling teresep ningali awewe dinyenyeri. Kos maraneh modelna. Batu akik. Lamun resep ulah kitu carana. Datangan ka imahna, penta ka bapana. Jadi ngajarkeun urang maneh. Ulah sok rusuh di lembur. Ulah sok ngajago di lembur. Kudu boga ka era maraneh. Sabar heula le, bener oge cek si Dudung. Yen emosi ieu jelema, lepaskeun Maaf le kalapasan. Nang kalepasan we tadi. Lila-lila ieu nu kalepasan. Aduh benih panas kieu, kasih si heula Hayang maraneh naon? Kayang urang maraneh eling. Ulah rusuh deui di lembur. Ulah ngaresahkeun warga wae ku kalakuan maraneh. Geus jadikeun tengil we jelema. Mun bisa ngelehkeun urang janji moal nyeun ulah deui di lembur. Urang tingali saha nu beak. Urang apa maneh? Hayu urang buktikeun. Saha nu beak? Neng, ayeuna mah tos euih. Ieu mah jadi urusan lalaki. Iya sekali wah. nuhun ya atas nolongan Neng. Sami-sami Neng. Geus Dudung potong tah beuheung. Anter Neng. Ari ka mana kudu campe? Aduh, ya Pak Usro, lingkungan urang mani kalotor kieu seueur sampah Pak Usro. Tingali sampah mani seueur kieu. Nya pugu ge PRT, duh mun kieu pisan. Mungkin mah urang sadiakeun tempat sampah deh di dieu dah. Jadi teu berantakan kieu ya sampah-sampah teh ya. Pak Usro ieu can aya bak sampahna, masukeun heula we nya ka dieu nya.
Oh nyamun Pak RT, mungkin mah urang ngadamel tempat sampah deh, biar warga teh nyicen sampahna kepada tempatnya. Aduh, Pak Haruntan ya nya. Yan, teh mah bantuan teh can turun-turun da imah teh Yan. Mani ada kerubu da imah teh kumahanya. Oh teh mami, urang ge encan turun bantuan teh. Kumaha teh tating turun ca. Tak acan tati teh tak acan kengeng bantuan, tak acan aya rezeki. Kira-kira irahanya turunannya bantuan tehnya. Hayang buru-buru tehnya imah da kerubu imah. Teh mami, mungkin meureun turuna. Dan oge meureun can turun. Mungkin bertahap meureun cek pemerintah oge. Mah, boro-boro emang mah can keluar. Nya irahanya bertahap meureun mah santai mah. Can meureunna kayak keluar na gitu. Ira-ira ge bantuan. Padahal mah sarwe nya teh kokong urang ge ngabutuhkeun nya. Kan lockdown-na kabagian kawehannya. Serok, loba ibu-ibu pirasat buruk ya. Atuh emang kunaon Pak RT? Santuikeun we. Aya Pak RT urang Urang tanyakeun deh, tanyakeun. Buru serbu. Pak RT. Tuh, beneran Pak RT. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak RT. Ieu ibu-ibu nuju naraon karumpul kieu. Puguh oge ieu teh nuju ngantosan Pak RT. Pak RT, kabeneran. Iya anu ditanyakeun ye ka Pak RT. Bade naroskeun naon ibu-ibu? Pak RT, kumahanya ibu-ibu teh anu teu kenging sembako naon sadayana ieu mah nya nararoskeun wae anu teu kenging karunya pan Pak RT. Oh, masalah bantuan sosial. Eta mah Pak Usro nu bisa ngajelaskeun. Sok Pak Usro jelaskeun Hor, nah ka urang Pak RT. supaya aya gawena. Abdi bade ngajelaskeun. Punten payungna cepengan heula ku Pak RT. Nya ku abdi we cepengana. Atur nuhun pisan Pak RT. Jadi kieu ibu-ibu, hari masalah bansos mah bertahap. Insyaallah upami aya rezeki nama sadayana oge kengeng. Oh gitu. Bantuan teh bertahap teh Pak Usro. Hatur nuhun atas informasina. Nya sami-sami ibu-ibu, mudah-mudahan mah sadayana kengeng. Punten ya ibu-ibu, moal lami-lami abdi sareng Pak RT aya kaperluan nu sejen. Mangga ibu-ibu sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, minta bantuan kasanya. Aduh, dunya awani arek ribut. Aduh, itu si Neng nu kurang diincer tuh. Ganteng can urangnya. Kaca deh. Aduh. Mang Jambul,
Mang Jambul, Mang Jambul. Neng. Kunaon Mang Jambul ngalamun? Asa ningali bidadari itu dah. Ah bisaan Mang Jambul mah. Panggilnya jangan mamang atuh. Apa tuh Mang? Sayang aja atuh. Kata Mang Jambul kolot-kolot balik. Ah bisa wae Neng mah kalah kangeleg. Oh nya Mang Jambul itu di kidul Dudung sareng Aoni arek Parasea. Sareng Abadar Atole Acaca. Nah bisa lah ribut. Tadi Neng nuju lewat. Aya Abadar sareng rencangana ngagagu Neng. Wani-wani eta barudak ngaganggu can pemajikan urang. Kunaon Mang? Henteu. Terus Neng gak apa-apa kan? Ada yang lecet nggak? Mending lebay Mang Jambul mah. Alhamdulillah teu nanaon untung aya Adudung nulungan Neng. Alhamdulillah ari teu nanaon mah. Lamun Neng sampai anu lecet, arek dikeluarkeun ya jurus anaconda. Abeh nyaut si Badar. Bisaan Mang Jambul mah. Nyantos Neng, abah dek kaki dulu lah bisi ribut kene eta barudak. Oh mohon atuh Mang. Nah ka dieu Mang. Tadi tuh Mang kaki dul mah. Asa aya magnetan atuh da Neng teh. Aduh, jika anak kudu ngabaran Pak RT yuk. Bisa enak naon si Oni jeung si Dudung. Aduh, amat di HP. Meni paberit jabrig deh. Aduh, benang ya. Langsung video call Pak RT ah. Aya video call ti Mang Jambul ya. Aya naonnya Pak Usro? Coba angkat tuh Pak RT, bisi perlu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Mang Jambul. Kurang arek lapor Pak RT. Trio Bojang jeung borak si Badar arek karibut. Innalillahi. Di mana Mang Jambul? Di belah kidul anu arek ka sawah. Yantos Mang Jambul, mungkin Bapak kadinya sareng Bapak Usro. Nuhun impona. Siap Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Jambul. Itu barudak laribut. Tapi kes nu ulin. Manya si Neng ngabohong Kak. Sampurkeun ah. Woi, pasukan toren. Kernaon? Wing miluan atuh. Aduh, eta engkang-engkang. Arek naon atuh ka dieu? Ngeheurinan dunia hungkul hirup ge. Bisa wae maneh male dan engkang-engkang eta mah pokatong. Man ngarele gue maneh mah bisana Hanoman eta mah. Kita sasa leuri, patung gajah. Non make nyumput maneh, Cak. Sieun urang le, serem kitu mun geus ngadatna. Ah, maneh mah sieun ka baskom tahu. Naon Mang, santaikeun we atuh. Sa, nu tadi ngalirean calon pamajikan urang. Emang saha calon pamajikan Mang Jambul? Eta si Neng. Ah, ngempi. Geus kabehan maraju ka dieu. Oke. Gas. Salam olahraga.
miskin. Saya minta teman dalam satu orang. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Asep. Namanya Asep. Asep tidak ada, dia sedang sakit. Oh itu tuh barudakna Pak RT. Hayu urang sampeurkeun. Hayu siap. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh barudak? WhatsApp in the sky Mang Jambul. Forever is my hot today. Iya Pak RT. Si Badar jeung barudakna nyieun ulah wae. Nyieun ulah naon emang dong? Sok jelaskeun ka Bapak. Da intina mah nyieun ngarasakeun warga we Pak RT. Nepi bieu ge ngeureun si Eneng. Oh gitu, emang nage seueur nu nyarios ka Bapak tentang Badar DKK. Ari DKK teh naon sih Pak RT? Terima ane Oni. Piraku DKK acan meuni teu ngarti. Emang naon dong? Sok coba jelaskeun Pak RT artina DKK teh naon. Oh, sugan teh maneh nyaho. Jadi kieu barudak. DKK teh artina sok Pak Usro jelaskeun. Hor, nah jadi ka urang DKK teh dan kawan-kawan manya teuing kitu doang teu nyaho. Jadi kieu Pak RT, urang jeung barudak kieu teh karena si trio bujang. Ya gul wae keluarga. Sedangkan urang jeung barudak digoreng wae Pak RT. Eta nu nyebabkeun urang jeung barudak sirik ka si trio bujang. Yang geus we urang jeung barudak kapalang jore di mata warga. Jadi kieu Pak RT, mun aya nanaon teh jadi si trio bujang we nu diajak. Boro-boro diajak. Toel ge henteu. Bener pisan le. Emang sih salah urang-urang keneh sebagai pengurus teu ngarangkul ka warga sadayana. Ngan nu katingali ku panon doang nu diajakan teh. Mungkin ieu jadi evaluasi sareng pembelajaran pikeun urang-urang. Mungkin kapayun nama abdi sareng Pak RT sebagai pengurus bakal ngarangkul kasadayana moal ngabeda-bedakeun. Tos ayeuna mah cantelan, silih hampura, entong pasirik-sirik. Oke. Hampuranya, Bro. Hampuranya, Bro. Hampura, Bro. Geus aya nama Pak RT sareng Pak Usro. Miluan we ka dieu. Miluan naon ieu teh? Enggak, saya baris heula Pak Usro. Saya orang kaya, saya orang kaya. Saya orang miskin, saya orang miskin. Saya minta anak dalam satu orang. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Jambul, namanya Jambul. Jambul. Jadi kieu ibu-ibu, ari masalah. Non sih? Oh, teh mami. Urang Action. Puguge ieu lagi nungguan Pak RT entung ke lagi. Action. Aduh, kumanya. Sedangkan si trio bujang dibangga-banggakeun we. Bangga-banggakeun. Bener pisan eta. Bener pisan eta. Action. Salut orang kamu. Action. Action. Sedangkan orang ngarasaan Action. pedah orang urakan jeung tara bersosiali ke masyarakat. Sosialisasi. Action. Pedah orang urakan jeung tara bersosialisasi ke Action. Sia bogo. Kameran aja. Kameran aja kalian teh yuk. Tadi ngalus-ngalus trio bujang. Tadi ngalus-ngalus ngelan trio bujang. Action. Saha bieu nu ngahaok ulah nyengir tuh. Action.
nyen ulah naon dung. Action. Ari maneh Oni deka-deka acan. Action. Lain kitu Pak RT, orang kieu teh karena si trio bujang. Si Basit. Mungkin iya jadi non? Action. Oh, masalah bantuan sosial. Oke, kepada teman-teman, dulur-dulur jangan lupa Like, share, komen, and subscribe.